Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kembali lagi di channel kita Sunda Official. Dan kebenaran merenya orang enak sorangan. Enak sekitar jam 4 subuh. Nah, berhubung gabut ya, nah enak di dia arek nyen konten orang bedah ya film Curanrek. Ieu film pertama Toing muncul, Emen muncul, Ojan jeung si sahiji di teh orang tingalinya film. Jadi orang bedah caritana ieu film Curanrek teh naon sih anu sabenerna dicaritakeun di film Curanrek ieu kan. Makanya orang langsung mulai. Pokoknya mah gitu lah. Moal pati-pati aya haseup, mun eueuseuna. Ya udah rokoknya malah ya hasep atau lamun korek mah. Yang pokoknya gitu lah. Malah ya hasep di totoang. Lamun eta Mang Narim tengah belum jerami urut ngarontok di sawah Haji Dasma. Bang Alek ternyata masih gondrong, guys. Siapa? Ayo balik anjing lah. Kedengeran. Itu baik teh numpak naon ye? Oh, jadi ia pura-pura mengalihkan pembicaraan bari nyokot korek si Otoy sebenarnya. Main ngarokok guys. Ayo duduk korek nah. Udah dulu ah. Goblok teh. Gara-gara lu korek aing buka belum kieu. Jadi sedikit penjelasannya, ya jadi setelah hampir setahun lebih Sunda sepakum dan akhirnya ngupload di langsung ya film Curanrek. Jadi Curanrek ya sebenarnya nyaritakeun tentang keresahan di ayalah gitu, keresahan anu asli ieu kisah nyata gitu, cuma dibungkus ku dikakorekeun weh gitu. Jadi intina ieu tentang jelema nu sok ngadu domba. Orang pahili. Eng, jika tuh orang injung korek orang lagi kamari. Siamajan tong borok korek urang ngaperasaan ge leungit geus teu boga rasaan. Maneh mah karak korek nulungit nage. Ieu, urang mah cinta nulungit nage. Berat anjing. Berat anjing. Eta cinta nepi ka leungit kitu. Majar teh, urang terlalu baik sakeun manehna. Sabab urang sok mere sorabi toping peuyeum ka manehna. Ai sugan teh nya urang anu terlalu baik, tapi nyatana manehna anu terlalu jahat. Urang ukur bisa seuri. Kunaon sia sirina kitu ha? Jeung sirikeun naon emang? Orang teh nyangka men. Geuning boga babaturan teh nyusurkeun babaturan sorangan. Maksud mana naon toy? Kira kumaha dipajarkeun nyopet korek jeung si Ojan. Teu mungkin si Ojan kos itu toy. Aing ulin jeung si Ojan ki orok beureum kene. Yang mana kalau bisa ulin men. Sia. Mun teu ngarti wae geuning toy. Tapi ieu mah serius man. Sok. Kedeung deui maneh kacap maling ku sakampung. Soalna urang ngadengi ku hulu jeung beungeut urang men. Salah meureun sia mah toy. Anu salah men. Tak beungeut sia toy.
Tapi lamun emang bener si Ojan kos gitu. Nah di dia ya suara parabot nah itu jadi sebenarnya di jam salapan asaan di jam salapan Yesus di bagian sin iya gitu. Cuma itu tukang parabot tengartikeun pisan teu mangkat-mangkat aya diusir da kumaha gitu kan. Batur keur usaha pada korek diganggu. Parah anjing. Nyin ngaran aing goreng. Mantakna orang seuring men. Asa ku teu nyangka babaturan ti teh geuning kos kitu. Tah ieu aya putek di luhur eta aslina pake HP si Toing dikagantarkeun gitu. Aslina itu bohong. Aya BTS nang di luhurnya. Keur naon? Keur kieu we lur, nempokeun cai. Kunaon atuh nempokeun we cai? Dubak-ubak urang. Ameh cai na kirup. Kunaon teh naleulis kitu. Nah, sedikit penjelasannya eta sin naon sih adegan naon eta kudu jelas gitu geuning. Jadi eta sebenarnya anu duaan dinu cai ta urang jeung si Dadang gitu. Eta teh mengumpamakan di jero filmna gitu, bahwa di jero filmna keur mah suasana teh geus mulai rusuh gitu. Cuma aya jelema di anu mulai ngubak-ngubak cai eta. Mencek paribasa mah ngubak-ngubak cai nu geus kiruh meureun gitunya. Keur mah geus kiruh hayu diubak-ubak deui. Barang play di. Bari jeung teu udud deui. Eueuh geuning jiwa palaki pengangguran teh. Asa teu pantes. Padahal teu boga udud mah loba untung ge jan. Ih sadar diri weh, teu boga udud acan. Tangkurak. Tong ngomong gitu sia teh. Udud mah loba. Ngan korekna doang teu boga. Kunaon urang laleuleus? Urang geus capek toy. Hirup teu boga korek. Lamun hayang udud, kudu mangkat heula ka dapur ngahurungkeun kompor gas. Asa ku percuma mandi ge. Beungeut urang tetep hinyai kapanasan. Tapi henteu ketang hinyayan maneh. Iya lain ku maneh teangan jeung nying Ciaripuh. Eta nu aing lain toy. Bener edisi ya. Oh, ngerti. Siang aja kan nyokot korek aing supaya hirup aing ripuh juga sia. Aing teh nyangka toy. Buat apa anjing? Gerak kadieu kan? Memang lu sia copot ku aing. Kadieu kan toy? Kedeung heulan, urang ngomong heulan. Ngomong naon deui? Geus dumuk eta korek edisi ya. Sebenarnya ikut di cemen. Ini katanya nyangka nyokot korek babaturan sorangan. Padahal manehna apal. Itu sebagai nyawa maneh kan. Tong sok ngabohong toy. Bebeungetan sia makan nyahoan mau ngabohong. Sok berubah teh geuningan. Siga sin marang ge. Ngomong aing kos kieu sia kuat percaya. Padahal bener, idang di cemen. Majar teh menghirup maneh menderita kos urang. Adekeun toy. Astagfirullah. Eta rusak tuh Jan. Pantas sebagai nyawa maneh. Mun bae toy. Leungeun urang terlalu suci. Nyekel korek anu geus dicopet tu penjahat. Ayo eta mah toy. Jadi dia teh sebagian scene ieu scene 3 terus jeung di scene ending gitu. Jadi planning nanyin film Cuandek itu cuma 2 poe Sabtu jeung Ahad doang gitu. Ieu bakal beres Sabtu jeung Ahad. Ternyata pas arek ngagarap scene terakhir nya teu kaburu gitu. Akhirnya kasorean kan. Akhirnya arurang jeung tim berniat
seker ngagarap ya dia dilanjutin minggu payuna gitu, cuma didinya aya ya project ya aya halangan lah gitu, jadi menuju scene terakhir ya ditunda di perjuangan ya asli karak mulai geus aya perjuangan geus aya coba di gitu. Nah, cemen. Tah jadi di dia si Emen gitu nya, si Emen eta pakai koyo eta sebenarnya manehna keur nyari huntunyaan guys, asli eta mah jadi natural gitu, nyari huntu teh nya muriang tapi dipaksakeun we itu. Nah di dia Toing bener-bener bijak anjing, edan saing. Sakapeng mah orang sok hayang jiga maneh ing. Kumaha we suasanana, kumaha we rasana. Ye, kalem we ing saya mah. Kos nu teu gablek pikiran. Lebih tepatna kos nu rada stres ya mah ing. Beungeut mah casing men. Hulu mah pusing. Berat Emang anjing. men, kunaon kitu men? Aing dipindah nyepet korek ku si Ojan ing. Asa keteu nyangka babaturan sorangan teh gitu. Kieu men. Kadang aya babaturan nu nanggap urang pageuh. Cuma arek nancepkeun pesolo wijero. Mangkana men. Aing geus teu percaya ka sasa deui. Siapa khianatan ku si eta. Asa eueuh harga diri. Ku si Ojan ing. Ku awewe men. Oh tir kitu anjing. Yang sana mah baturan heula aing ing. Ka mana men? Dengan domba nu berbulu bau. Bulu jagung men. Mana arek miluan mah ngumpuk-ngumpuk cai jeung urang. Asa teu rame kieu anjing. Ieu diubek-ubek teh ameh naon? Urang terasep ningali cai nu tenang kieu. Ek diubek-ubek urang mah. Ameh kiru Pan eta geus kiru. Katempo mun ku si Oge. karak kiru lur. Can rusuh. Kumaha? Bade. Embung. Urang mah pilueun. Nah, geuning mana mah teu kagoda ku ajakan urang. Sia mah tuh da ngajakan ngubek-ubek cai nu geus kiru. Embung ah. Dipasyaeun. Pasnya naon sia? Kan ieu mah cai una naonan. Eta lundung ke parasea. Koplok teh. His teu namanya koplok. Bye. Jadi intinya di dia emang nyaritakeun tentang jelema nu sok ngadu domba, jadi manehna teresep jeung kedamaian gitu, teresep jeung kedamaian nya pagaweana gitu sok ngadu-ngadukeun, teu kaok nempo batur damai weh gitu. Jadi manehna tukang ngadu-ngadukeun lah. Emang ieu pasti loba nu kaalaman oge kan realita, cuma di dia urang hayang ngungkapkeun lewat kumaha gitu. Akhirnya kepikiran tadina arek lewat dompet ya teh, cuma dompet terlalu umum akhirnya pakai korek weh gitu, bahwa hal kecil korek itu bisa jadi masalah dan akhirnya bisa mengartikan bahwa di film Curan Reki sebenarnya lain filmkeun tentang korek tapi caritana tentang jelema nu sok ngadu domba. Nah jeung tadi nu diragasi oge eta teh nyaritakeun ya nu bakal terjadi gitu kan, tadi mulai diubak-ubak, nah di dia oke mulai rusuh gitu. Buru tuh toy. Lempang teh sama letoy. Meni melenoy. Kerin Jan, kan nelpon. Insyaallah meni keceng-keceng ting atuh leumpang teh. Bawa pakai sepatu super. Siapa kejadian bahasa Indianatan men. Yang jadi terbiasa cepat. Bisa kebelan di kubatur. Capek tigelan jelema ke kieu mah. Geus, kumaha siapa ini? Nah perlu diketahui oge nya, jadi awal mulanya si Toing pakai kacamata teh di dieu geuning. Emang aya tadi di scene 2 pas si Toing jeung si Ojan ngobrol. Tah ternyata hasilna
pasti toing teh pakai kacamata ternyata matanya kucap wicip poe gini. Akhirnya nya dia akalan lah dengan pakai kacamata. Akhirnya nepi ka ayeuna oge kan gitu. Buru tuh toy. Gila pisan siapa? Ampun Jan, kalau orang tadi nelpon nanyakan kerja di mana, di saha. Terus kurang dijawab. Kurang kerja jalan, si Ojan narik kasih emen. Terus ditah balik, ulah ulin kasih emen. Majar teh, ulah ulin yang tukang copet. Ampun nya, orang balik jalan. Lemas ya toy. Padahal mah aing teh sieun kasih emen. Buk aing kamari kaduruk gara-gara korek aing cokot tuh si emen. Di dia akhirnya ya cai mulai diubak-ubak pisan guys. Mulai diubak-ubak. Ya pertanda bahwa saatnya rusuh. Cicing saing. Lu waka kaprok can dititah ka aing. Oh, jadi iya nyopet korek aing teh. Bisa anca jangan ngomong gitu ka aing. Kaprokan ing. Dulu sia jangan mitnah aing. Banjar teh aing tukang copet korek. Mun kesel ka aing mah ngomong jan. Ulah kieu carana. Ngomong wes ya supaya hidup aing dipuji ke si Otoy mah men. Tanya angka aing jan ka sia. Saya geus sadar sainum jeung aing. Tapi sia mah nyuk surukeun jan. Aing teu bisa narima jan dipitnah kieu. Aing itu nyangka men. Korek aing hiji-hijina copet ke sia. Mana aing kudu buatan hese. Ya dengekeun ku kegeber sia jan. Aing teu masa nyopet korek sia. Deng kan orang gue bersia. Aing tuh rumah sampai ke sia. Tong nurutan sia jan. Saya geus beda. Selain balut aing deui. Terus yang enak kumaha? Ngadu cupang. Ngadu munding. Layanan ku aing. Jan, men, tingali urang. Bung ing keung. Anjing sia men. Keung gitu anjing. Marane saling tuduh gitu. Sebenarnya boga bukti nu kuat teu. Kunaon cicing? Ayeuna urang nanya ka maneh Jan. Cik saha si emang nyopet korek maneh? Jeung maneh men? Cik saha si Ojan mitnah maneh? Si Otoy ing. Nepi di saria paraham. Saria teh sakola lalu tong daek di bobodok ku jelema bodoh. Saria teu leutik geus sadar saing. Piraku rek pas ya gara-gara jelema nu anyar datang ke rupan maneh. Bali wong si Otoy. Jika tukang gogo, ngubek-ngubek cai nu geus kiru. Aku Rian. Orang tangan si Otoy ya. Maraneh mah jadina siga satu. Nu bisa diadu cupang ku batur. Dah di dia jadi awalnya si Toing seuri aya guludug dah guys. Jadi maneh tong nepikeun ka seuri gitu. Pasti bakal aya guludug. Bahaya oge anjing. Jadi guludug men. Teka hontal ku nalar anjing jan. Keung kos beungeutna. Kadang aya jelema nu datang saat keur butuh. Tapi nengkas saat sia keur meleng. Ai ka mana ing? Ing mau milu. Urang mah moal pipilueun. Urang mah rek lurus ya. Teu paduli. Nu penting mah urang teu ngosik batur. Kan bae batur jahat ka urang. Urang mah entong. Prinsip hirup urang simpel. Boga duit ngopi, boga duit tinggal ngalamun. Ih anjing jan. Si eta lain jelema jan. Naon atuh men? Dinamit jan. Jadi ya awal dinya Sundas official teh nyeun filmnya eta Curantek. Gara-gara aya carita eta lah setelah Sundas vakum aya jelema tukang ngadu domba. Ieu bener-bener cerita realita gitu. Lain fiktif belaka coy. Cuma emang si Toing mah nya eta mah pemanis gitu kan. Tukang ya, kata-kata bijakna bari jeung soheueuh. Jadi intinya Curantek dia nyeritakan tentang jelema nu sok ngadu domba, cuma dibungkus disalahkeun ka korek gitu. Jadi sebenarnya lain cerita tentang korek di sini tapi tentang jelema nu sok ngadu domba gitu. Ya akhirnya
sok jelema nu tukang adu domba eta kabuka ongkoh kalakuana da sabuni-bunina bangke pasti kaambe gitu kan. Oh nya ieu tempatnya di Sundasnya, jadi anu biasanya ngobrol atau naon kan aya di ruangan sebelah dieu tempatnya di si acak-acakan hampuraeun gitu. Jadi ingin film ieu teh planning nama cuman 2 poe keur ieu teh, cuma banyak halangan oge euy. Akhirna keur makakarep mulai deui da hantem banyak halangan lah anu emang teu bisa dipaksakeun oge, tapi akhirnya nya alhamdulillah oge jadi gitu. Oke sakieu wae nya, jadi ngari film nu sorangan gitu nu Sundas. Makanya nya hampura lamun aya kasalahan dina ucapan atau tingkah laku. Nah kayak atur nuhun kasadayana anu tos nonton konten-konten Sundas, film-film Sundas, ngaturkeun nuhun anu saageng-agengna. Oke ayeuna tong hilap tong lalajo doang. Like, comment, sareng subscribe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.